utami ibu sadayana ieu teh anu janten patarosan berangkat teh tadi nanti mana ya pikiran teh mah teu gede-gede dan ini teh sakedik ibu anu umat Islam sahadatna aku harusnya rukun iman 5 rukun Islam 5 Nabi Nasarwa Muhammad SAW geuning loba anu tumuludan nya ayanya salamur urang sari carengka ya saja dan pan loba anu tersebut kabeh kan anu resep anu muludan anu tersebut keun bae. Nah naon ieu ti mana atuh mimitina pikiran ibu abad kagenep dina Hijriah tegasna di Irak di Kurdistan aya hiji tempat kabupaten yang urang disebut teh Irbil anu pamimpinna teh disebut Malik Mudoffar. Agen bala ibu poho deui Malik Mudoffar. Ari Malik Mudoffar teh pamimpin nu taat dermawan dina abad kagenep 5 ka Nabi 5 Nabi genep. Ngulem ibu, ngulem ka wargana, ngulem ka masyarakatna, kumpul kabeh. Nu diulem teh lain ngumpul aparat pemerintahan, tapi tokoh ulama masyarakat cacakuring cakaruntung bunyeung hingga anu beunghar anu miskin ge dionang kabeh ku Malik Mudoffar. Ali ulama kan jadi pertanyaan ieu naonan ieu pamimpin gubernur teh Malik Mudoffar bet ngonang masyarakat mitumplak. Ya Malik Mudoffar naon sababna anjeun bet ngonang masyarakat kabeh kumpul ngariung ieu tempat naon jadi tujuan jeung kasar tukang arek informasi ke jeung meuni hajat badah cek kasar urang bahasa urangnya geuning teh. Saur Malik Mudoffar ibu dan bisa jadi dongengkeun kepala putra urang tersebut. Jeung Malik Mudoffar teh kabeh rakyat kami teh ngahajar ngumpulkeun aranjeun kabeh dina ieu saat kabeneran dina bulan Rabiul Awal kami teh sejak syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Cek ditanya deui cek ulama teh naonan syukur beuti kumpulkeun kabeh jeung naha beuti bulan ayeuna cek Malik Mudoffar kami kesyukuran ka Allah Subhanahu wa taala sabab kami diberi kasempetan boga nabi anu sinulid boga rasul anu pinunjul akhir zaman sayyidul anbiya wal mursalin cek sejarah lahirna dina bulan Rabiul Awal kami teh syukuran ka Allah naon sababna bet syukuran diberi kasempetan ku Allah hirup di akhir zaman anu diberi kasempetan pikeun ikhtiar nuturkeun nabi anu pinunjul panutup nabi panutup rasul anu gelar Muhammad kami teh bunga kami teh bagja kami teh syukur ka Allah diberi kasempetan boga nabi boga rasul nu ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka poe ayeuna kabeh masyarakat dionang peh kumpul ngariung di tempat nu ngaji peh anu lapar dahar kasarna tawang dan sadilakeun ku salam kakatuana masyarakat kulicakan ke aya deuh tusuk baleung harta atuh kitu maka mi teh hayangan cek Malik Mudoffar mun disebut muludan ibu dahulukeun urang Sunda atuh urang Jawa Barat di Jawa mah Jawa Timur teh jangan maulidan nya peringatan maulid nabi itu banyak di batur mah urang Sunda, urang Cikancung, urang Cicalengka, naon eta? Naon peringatan Maulid Nabi lain, naon muludan eta kakene sebenarnya. Cek Malik Mudoffar mah teu muludan disebutna teh syukur. Syukur ka Allah bukan nabi, bukan rasul ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ibu. Tuh sing baleun hareup punten ai kitu mah kami ge hayang tong ayeuna atuh tahun hareup bebarengan. Kumaha anu teu boga masyarakat disayogikeun tuang awakana ngaleueut we kira-kira lamun geus wareg beuteung geus wareg di imah hayang dahar aya bawaeun keneh ka imah anu disuguhkeun ayeuna bawa ka imah tah urang Sunda mah disebutna nu kitu teh cangkaru matak teu aneh di mana-mana nu ngaran muludan lamun lengoh lain tina muludan gitu pakai tua mata panitia kade ya balik bisa lengok bisa jadi cek ibu teh naon cek ajengan lagi lamun balik tina muludan lamun lengok berarti lain muludan ai teh kaleno nah teh
teu pincuk lagi teu mawa lain maksudna Malik Mudopat teh mereka bunga tumplok mata gancangna carios sasi tahun payuna teh bu nu baleung hadar rata mawa doma mawa ontak rek naon dina Rabiul Awal bunga rek syukuran hayang siga Malik Mudopat kurunyung we ulama kurunyung anjengan mun bahasa urang anjengan marawa barudak santrina yang Malik Mudopat da kamemet teu boga harta boga teh ngabrikeun barudak we da ieu teh aya yang maca shalawat dengan galingdeung we aya syairan naon nu terkenal di awaskeunana salah sawiosna karangan Syekh Ja'far Al-Bazali cek Malik Mudopat pe anjeun bisa ngaji pe ngaji anjeun boga tanaga pe tanaga hitung-hitung syukuran muncul urang mah hitung-hitung mulut maka tong aneh bisa membara wilayah di urang oge tempo datang muludan kolot api ke kapungkur baheula nya carana nu mawa bean geus kana boboko teh boboko buntu kilometer datang mereka tajuk rek naon apan rek muludan eueuh udunan baheula eueuh iuran diumumkeun urang kaping sakitu mah urang muludan di mana nu mawa ari teh kana bean 2 liter 3 liter hana boboko dituruban ku daun tisu di luhurna teh boga rezeki aya entok aya hayam dibakakakeun ngadangkat hayam teh naon teh dipencing jang naon mah jang muludan apungkur kitu nya kurunyung harewos dak mama jawi teu gaduh ajengan bareng cari nafkah kalian merah cimpanan tapi mata yang muludan kumaha cek ajengan enteng da Malik Mudopat teh baheula kitu tong hariwang eueuh bawaeun nu penting ini awah-awah beuteung kosong ngepek teuing dalina muludan balik tina muludan kudu wareg pek kosong beuteung datang nu dahar cek kasarna aya keneh bawa balik ringkit angkarimu balik tina mulut beperihun mawati mah henteu atuh balik-balik eueuh eta mulut muludan kan ulah sawalan naon untang diniatan muludan ceuk kawan sababna bisi dulur urang baraya urang nu tersep muludan kanaonan lebar mantuan kanu muludan lamun pangajian ere geus saluana teh syukuran itu pun kan bisa anu tersebut karena muludan merasa bias bisa jadi nu ngaladir jadi aya terus anu karena muludan anu sabab era dia pengajian ka pasar ngariung niatan syukuran boga nabi boga rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam boga duit kaluarkeun rezekina teu boga duit aya harta teu gaduh harta aya ilmu sok ilmuna teu boga ilmu aya ge tanaga kaluarkeun tanagana riweuh ilmu teu boga tanaga duit da ngesengket da urang mamaklum mah ngajina teh geus kakolotnakeun geus panono ge geus rada lamur ka pangajian teh maksakeun we ceurik geus saliwang da geus kolot tanaga hengket duit teu boga gajeun bisa jajan ge pamere incu kumaha rek muludan hadir balik kudu barang dah mohon gitu cek ibu teh ada ibu mah jual seri we balik kudu barang bawa naon nu dibawa teh can karuk muludan can karuk mulut ge bisa jadi pincu bisa jadi ilmu bisa jadi doa teu gede nama tina hikmah silaturahmi da muludan mah ukur ragi terang lagi tuh lagi itu para ibu-ibunya meuyeuh sampel meuyeuh cau abi rek karos ya dan jeung kolot baheula mah bari jeung kolotnya ibu ari anu dipeuyeum jeung ragi seueur mana seueur anu dipeuyeum nya ragi namu keur sajeungteutnya naon sababna supaya amis karaosna upami seungit atanapi amis ragina mah cukup we ulah loba teuing lamun loba teuing ragina bisa jadi buruk pahitnya wah beuh hasil naon sababna gabungan ragina loba teuing aya dipeuyeum saeueur tah muludan naon ku ragi Bu datang Rabiul Awal aya ngaji bungkus ku muludan meragi beak Rabiul Awal langit muludan datang aya Rajab
kali ieu mah ukur ragi. Goreng kasebut na lamun ragi leuwih loba tilatan anu dipeuyeuh mata hirupna teh buruk pahit beuheur hasil mata lah kuning hirupna ngagedekeun ragi mah cilaka. Ngagedekeun punten ngagedekeun muludan beres muludan eueuh tapakna geus rajaban beres rajaban eueuh tapakna anger we jeung dulur teh aku jeung baraya parasnya si omongkeun mumul minta hampurana lapur we dan datangna ukur muludan datangna ukur raja. Naudzubillah ini eta hirupna loba teuing ragi eta hirupna loba teuing ragi kahartos itu dari mana-mana ge akari pangawasan di mana-mana ge pengawasannya loba kene keur muludan dibanding keur dina rutin mata ngaji ya bulan hareupan teh bulan hareupan aya nya lamun ieu ngalobaan atau nyaetikan berarti loba kene kaki kan loba nu taraid teh lamun bulan hareup jadi nyaetikan kalau belum berkahna tah da gong nama kadinya pake tulah neungeulna mah kadinya lamun enak loba bulan hareup jadi saleutik nah aya nama saleutik akan bulan kawin mulut sia eta teh loba keneh ragi di pengawasan ge di lembur masing-masing muludanna sok seueurnya nu tarake sok hadirnya tong digeunggeureukeun sugan jeung maharuna jadi halal lah nah habat teu hadir akan kamari memuludan nah habat hadir akan aya pincu jadi menang naon tina muludan teh menang pincu anu dituang ke ibu muludan pincuk naonna Sina tuh naon teh sangunanya kanggo daging segala rupa sate berarti ari bungkusna ka manakeun nah apaan pincuk kana ge nu gelo ge mikir heula nya ada ari pincuk jeung bungkus-bungkusna nya harasnya sate nya urang Sunda mah kos negara nya otang urang abdi ge hayang dahar sate da udongeng ngan dahar jeung panojosna nya karena itu kemarin aja bari wing hadir era aya sate jika aja ibu teh hajat teh langit sate teh daging disiksikan terus ditojosan terusnya terus mani aya tempo dituang di kumaha dilaan deui nya ongko ditojosan aya tempo didahan dilaan deui naon terusnya naon anjing bet ditojosan kalau baloba gawe sok terusnya kartos kan lihat deh cek ibu haji teh ay ajengan kos bodor akan ngaranna ge sate ay sate mah daging ditojos ay tempo dituang mah atuh kos gering lamun dahan jeung panojosna atuh pelan nyalaan deui we cek enteng atuh kitu mah teu kudu make panojos teh hayang dahar daging apan ieu mah sate tahu punten pincuk bungkus muludan ukur bungkus muludan ukur panojos rajaban panojos rotinan mah panojos nu didahar mah daging mah nu didahar mah ilmu nah nu diamalkeun mah ilmu eta panojos unggul aras kantos mah sadap kan tah lupatna mah kadinya loba nu parasea naonan muludan cek nu tara teh da sia mah marebutkeun bungkus cek ibu nu osok ambok nah eta mah lain kaul lain penganut Imam Syafi'i itunya nu tara mah lain nuturkeun Imam Syafi'i wing mah Syafi'i ti baheula kelaanan lamun dicarek muludan wali jeung dulutna tong amak lamun ibu sarua amakna anu ngewaeun tatangga kanaonan muludan teh bae we naon sababna da lamun dilawanan ku urang sarua marebutkeun panojos da teu didahar ku urang da anu tara muludan tara rajaban tara muludan tara muludan ngajina mah osok naon disebutna kajian naon disebutna halaqah naon disebutna sahriah ngaji jelona mah muludan senenan raboan kemisan eta mah bungkus eta mah panojos di judulan di bungkusan ku muludan jerona silaturahmi di jerona ngaji di jerona siri doa rek naon ngaranna ge ngan kabeneran mun Rabiul Awal mah aya lahirna Kanjeng Rasul disebut mah enteng disebut ge muludan
nu tersebut kana muludan tuh, nu tersebut muludan mah lain ka Imam Syafi'i. Punten Syekh Ja'far Al-Barjandi madhab Imam Maliki. Pengarang Barjandi teh mufti hakim anu nurut tafaul dina akidah dina fikih na teh ka Imam Maliki. Diparake ku urang Syafi'i, diparake ku ece. Ai keur kahirupan biasa sih ngomongkeun bae bu anu tersebut keun bae da eta mah bungkus lamun dina kojong mah keresekna nya keresek selamat menikmati selamat gitu ya selamat menikmati ieu mah keresekna alus bubuhan we ieu mah mahal keresekna naon keresekna alus muludan ieu mah keresekna teh keresek hideung we naon darotinan keun bae da bungkusna anu dipilari ku urang mah nu dihitung ku urang ku ece sok dihitung mah jero nah terus teh bisi tatari nu masyakeun bisi dulu urang tersebut pek bae da eta mah ukur bungkus ukur pano jos jadi lamun ibu beres ngaji model kieu anger jeung dulur teh akur jeung baraya anger parasea jeung katana sering omongkeun tara menta hampura berarti unggal hadir di kieu teh parebut panojos di daharna teh nu dituang teh ukur bungkusna lain ilmuna ibu datang ke pincuk ge kadari barudak bukakeun si pincukna teh pincuk mah baheula mah pisahkeun si sangeuna teh mun dituang ku urang teh bungkusna panu gelonya bener nya bener berarti dituang mah geus sih ibu montong ludan teu dituna jangan urang teh berarti urang ge hayang ngadahar bungkus eta teh bener jadi tong pasea aya nu tersebut baik-baik hayu cek abdi mah muludan lamun cek akang ulahkeun bae da intina mah hadir ge ngaji hadir ge silaturahmi kitu hayang meunang surgana Allah Subhanahu nah abad dibacakeun Barjandi tina buku kata di al jannatu wa naimuha sya'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik al jannatu wa naimuha ari surga jeung sagala rupa kanikmatan nu aya di surga eta sya'dun dibageakeun ka bunga ieu teh dicawiskeun liman pikeun jalma hiji yusalli anu naon shalawat cenah bibir nama nu maca tegas ning tasawuf mah ngingatkeun kitu anu doa tasana anu mahabbah anu nembus ka Allah taat ibadahna wa yusallim jeung anu enteng cek bibir mah maca salam artina tebarkeun kasalamatan tebarkeun kamanfaatan hirup tegasna hablum minan lamun yusalli hablum minallah yusallim hablum minan nas kaluhur hade ka Allah Subhanahu wa taala taat jeung sasama hablum minan nas teu boleh mere manfaat cek nabi khairun nas anfa'uhum lil eta teh yusallim maka duruhna ge wayu barik naon barik teh barokah nambahan harkat martabat jeung darajat ece ibu di masyarakat dedepeun batur teh lamun ibu teu aya teh dibutuhkeun ibu teh mun teu aya teh ulah sabarna di pangajian teh lamun aya si ece eta mah susah mun keur pujian bik ulah dibikeun ku batur kumaha tawa dikatawa ya Allah Gusti aduh kolot-kolot biasana sekali dirinya abdi mah moal ngomongkeun di papantes namun kanyataanna kitu yubarik resah kumpul ngayung torojol aya hece torojol aya ibu mun barungah batur teh tandana urang teh manfaat tiba-tiba ibu datang aja harung bisa jadi ayah salah melakukan ke orang itu yubarik itu ngereberkah itu manfaat dan sesama jannatu wa na'imuha jannah surga jeung sagala rupa kanikmatan surga dicawiskeun pikeun sabar yusalli hablum minallah anu nembus ka Allah Subhanahu wa taala langsung hablum minanas an hade jeung papadas jeung sesama boga nilai barik naon timbulna ziyadahna harkat martabat derajat diangkat ku Allah sabab nimbulkeun kahadean amin ya Allah ya Rabbal di akhir sadayana ibu panutupan urang teh kang jeung Rasul hoyong dikupai dia
cekang yang Rasulina pujian ke ibu pan ayat pujiannya ya. Pujian ke pengharatannya ibu ke kelamaan kamu dina waktu Gusti Allah ngumpul kensa kabeh jalma poe kiamat poe sabat teu aya anu kaluar alani bener nyahan ahli pangawasanna terus kabeh jalma karinung digiringku seneng alet-aletan pasaban lihat niangan panyalindu pakai teh urang di panutupnya 11:30 nya sama jeung ibu wareg jeung ibu abi mikir perak-perak lah kumpul bu di wetan datang di kidul ngabrol di kalian ngajalaya datang di akhir zaman di akhir kiamat kemana yang menang panyalindungan cetina pangandika mapangan poe 7 nyata mencorong kabehan anak cukluk leuweung cukluk lamping jauh kasintung kalapa dengan dieu jauh ka ilmu kababa mana salaki anu mela di alam dunia teh moal ingeteun mana anu toh-tohan anak anu ku urang bebeakan ngabelan nganyuk ngahutang pambujung anu halal nu haram ge urang dilaksanakeun demi numpulan kahayang jadi anak harita teh moal ece ieu ge moal mikiran salaki mikiran kasalamet tanpa mempoe 7 nyata mencorong kabehan bari jeung cek sapalingan riwayat tong ujung hingga di baju buyang kesang bahkan kabalir jeung buyang bring kaditu kaditu dan terjoy beda ibu-ibu mah urang dieu penting aya teh saah ieu teh da osok di pangaosan ngadengi cenah ti ustaz kancung di al-jihad teh kamari rehing cenah aya nu bakal nyelametkeun teh aya gelar nabi nu pangheulana teh saha nabi anu medal ka alam dunya tegasna derasna deus ka nabi Adam bapana sakabeh jalma Isa minta marta salira teh karuhuna jalma di alam dunya abdi teh hoyong kenging panyalindungan abdi pangasabna teu kuat abdi habedat ci Adam alaihi salam jeung Nabi Adam kumaha Nabi Adam teu tiasa nulungan kalimat nafsi beri kan kurang kencang dan nyebut apa yang tengok di pokok dia tentunya Nabi Adam cek Nabi Adam cobaan ke Nabi Nuh cek Nabi Nuh sarwa nafsi cobaan ke Nabi Nabi Musa ke Nabi Ibrahim keras ke Nabi Isa di Nabi Isa kami ke sarwa nanggung jawab hidup di alam dunia can bisa nulungan kami ke ajri banget masa boga dos asa boga dos tanggung jawab di alam dunia ngaharu kurang teh bu kurang dicarengkan ngaharu kurang dikanjung sarwa ada kamanaan lecek bisa teh tong hari wangtong salempat aranjeun teh aya beja boga aya nabi sinul rasul pinunjul nabi akhir zaman anu gelar asma Muhammad teras ngadeus ka nabi Muhammad rasul anu wah sungguh Nabi Muhammad ngadeg hanapan aras serius terakhir bu hanapan aras cek Nabi Muhammad ummati ummati kadang lamun
tukang tahu bulat mah kodong lamun tukang baskom nu 5.000-an ada yo juringan ibu tanya ada yo alah itu para badan yo laluncak kencang muru mobil anu hargana murah ada yo kadari tah tilu golongan ibu ya abdi nenek keuring ya seguru sedih itu dengan nama ya tilu golongan ibu cek Muhammad teh ummati kadari kabeh lindungan kami geus kami menang izin teh Allah bikinnya makan aradin saha anu digerok teh bukan di Rasul teu pulah pilih digerok bukan di Rasul ummati ibi ece ahli pangaosan mana oh geuning aya Muhammad golongan nu kahiji ge oh iya Rasulullah teh salama golongan kahiji teu harese digerok bukan di Rasul nu mana eta golongan nu kahiji nu teu harese ka masjid teu harese ka pangaosan anu jeung dulu teu oleh akur jeung baraya teu oleh nemongkeun ka cinta sesama teu nemongkeun sirik pilih jail kan aya panas barang nah dari alam dunia ge nyimpen kahadean jeung mun bapak-bapak hayya salah gancang banget cinta hayang digerok kami Rasul Allah ngagerok di alam dunia dungan adan nah loba gancang dia eta golongan anu kahiji cek ibu-ibu ayeuna urang rotil ka pangsan urang niat ngaleungkeun kabodohan mangga ayeuna sadayana giat dengan saya pengumumannya gitu kalian kumpul bahkan kalau pengumuman ngejol halaladin nah da banget hayang menang ridona teu harese digerongkang jeung Nabi eta golongan anu kahiji aya golongan nu kadua nu mana kawetan daratan pikulon datang kawetan datang kakulon kakale kilu kali murid bae mana Muhammad teh apa kadenge ummati geus ripuh kuyang getih jeung sagarus bawa-boran getih geus lempang jeung ngalangsud kakare ge panggih oh iya geuning geus ripuh teh kakara panggih jeung Kanjeng Rasul teh nu mana eta bisa jadi di alam dunyana urang teh ngaji ukur sesana ibadah teh sesa capek mun teu nyeri cangkeng kakara ini lamun teu modal ka pengajian panu balesan rematik teh mah asam urat mah cangkeng teh gitunya eta angkat da cangkeng atuh cenah nyeri dalam bentuk ini jadi cager nyeri kene mending ini atuh sudah kadang ngeugeureukeun di pengajian capek lamun emok teh atuh nanggunya nyeri kene ngagoleh tuluh sare di pengajian waras geus tapi kakara urang oge ieu bapak akang urang sadayana can 3 batah mah ngadenge pujian karek pujian geus pujian karek koma teu ngeudah harese urang ngalaksanakeun taat ka Allah teh rek muludan rek rajaban rek pangajian dihitung-hitung untung jeung rugina tapi luar keneh siga tadi golongan kadua geus ripuh kakara panggih Rasul gitu ge alhamdulillah ngaji geus kokolotnakeun ripuh keneh keun bae nu penting kolot-kolot oge ngaji tapi nepi ka kolot oge teu ngaji bisa jadi mangkeun nu akhirna naudzubillah bisa jadi itu bapak sadayana urang golongan ummati cek Rasul kadenge ke urang kucepil ibu teh kadenge mana Muhammad tolong otot sakit di payunan Kanjeng Rasul teu katempeun teu katingalieun nepi ka akhirna didagor ku Allah da teu nepi ka Muhammadna teu pasangkrok jeung Muhammadna sakitu Muhammad ngagerok Kanjeng Rasul ngagerok ka urang kadenge da tapi teu nyampeurkeun teu kadenge dalam mana teu kuping teu katinggal mana Rasul teh model di alam dunia di mana kabeh rata-rata hayya alal shalah hayya alal falah di masjid kadenge kana ceulina ayo ngangkat ka pangaosan kadenge kana ceulina da teu hayang ini acan tempo we anu adan salah ngageureurkeun biar kadek naon adan teh salah euy kitu anu mantobna mah henteu biasana pangloba-lobana ngeureurkeun bari keur teh nu datang acan nepi ka hese ka masjid can lincak rajen teh lincak bari jeung numpah pasaran naudzubillah kadenge mah kadenge ngan teu amprok jeung Rasul kadenge mah kadenge di alam dunia ngan hate teh teu digerakkeun hayang deukeut
hayang asup ka masjid, hayang asup ka pangaosan. Naudzubillah be, urang petot-petot oge nguping, urang petot-petot ge angkat ke pangaosan. Berjamaah bapak-bapak urang sadayana ngaringkahkeun dua dampal sampean urang ge pangcarikan di pangaosan. Hayang urang teh deukeut jeung Allah, hayang meunang syafaatan jeung Rasul, petot-petot ge. Peon petot ke urang goreng-goreng kieu najan sok mungkin batur ke urang dahar sih di pengajian. Nah, eta berkah tina mulut dan berkah tina syukuran. Nah, terus Ibu kasinggung teu? Kudu kasinggung ari ngaji mah ngarobah. Kudu kasinggung jari ngaji mah. Kasinggung teh Ibu henteu, teu kasinggung berarti teu kagoder-goder acan hate. Sajam setengah euy ngomong eueuh arti lah kudu kasih benernya berarti urang teh kudu hade jeung sasama. Ieu kudu sok pencelik ka salaki kudu tunggu saeutik mah beunang keun petot-petot ge salaki urang nyieun salah ge aya jongklokkeun aya batu ajong salaki dagongan karamagahan kaur rajin teh urang bisa jampe salat jampe wudu rajin teh kitu ge diajeng ngandius salaki urang gontongor bejaan kurang hare-hare jongklokkeun kurang kana neraka naon sababna daripada urang ade itu mau acan tah mikiran batur ceuk dikit tadi. Ibu hadirin sadaya hapunten kasih syukur tu kasih piraku aya rahmatna aya berkahna pikeun urang hapunten baratua keur ngaji da abdi mah teu deui mah teu rame lain ke murid lain ke ngaji teu di rumah sababna lamun serius geus pasti ieu 50% mah narun. Allahumma barik. Assalamualaikum